kieu ngareunahna gablek domba teh. Jadi kabutuh nu ngadadak ogean tinggal jual domba. Budak sekolah domba, naon domba, nu matak ngingu domba pang untungna. Oh singna nu ngingu domba meuli domba, tapi naon ngajual bae. Da kana anak ge loba, be. Soalna mah embe domba teh. Yuk. Nah. Arek meuli domba ye. Arek ngajual domba. Lain sabalikna, tapi rek ngajual. Ngareunah boga domba mah. Ngajual terus. Da anakan terus. Goblok domba mah tara meuli ieu. Tapi ngajual bae. Domba, apa domba? Heup. Nah, ieu tempat domba teh kamera kajual domba. Jualan pokokna mah lah nu boga mah. Aya mah jualan. Yo. Aya sapi sagala. Nu matak ayeuna dijual. Bisa anu rek meuli sok. Tah, domba teh hiji ya si Jalu, si Brang. Tuh, tinggal ieu. Jadi namun hayang domba anakan kaos kieu ulah ngadoana ulah kaya caritana teh. Hayang domba taina hungkul jang gemuk. Jang taina we ngarah taina ulah tapi hayang anakan jeung taina ogenan jang gemuk. Tah ieu domba ieu lain eme, lain sapi. Itu apa? Tahu orang kota, orang Jerman, orang Swiss, orang Kanada, orang Amerika, Spanyol, orang mana-mana sadunia. Tainu ngaran domba di dia mah. Da pasti negara sejen malai lain domba yang ngarana. Wedus. Mang rek meuli domba, Mang. Bibi rek meuli domba, Bi. Ce rek meuli domba, ce. Tah ieu, tah. Ieu domana ieu. Dijual. Matak neangan domba kamari cenah jang kurban. Aya tuh dulur. Ari balik-balik teu mau domba, teu mau eme, teu mau naon. Geuning ini bebeunangan domba. Eueuh. Terus heueuh neangan domba. Teu meunang cenah. Heueuh, pantes nganggat gelincing ka imah. Matak cek kami kieu moal aya neangan domba mah ngan lamun meuli aya. Ieu mah neangan domba ka pasar muning nya moal aya. Jeung dina harga di domba mah da kamari babaturan deui cenah. Tas di menis ya. Tas ngajual domba. Ngajual domba payu, nya payu bae aya 4 aya 5 ogana payu. Geuning mana payu gampang gitu. Nya heueuh. Da dina hargana ulah ieu mengajual domba harga sapi, ngajual sorabi harga hayam. Nya moal payu tapi lamun ngajual domba harga domba pasti ledis beak payu. Kitu kocina nama. Jadi lamun domba teu payu-payu eta teh ngajual domba harga sapi. Da bisa nu ngajual mah. Geuning domba nabet buluannya heueuh cenah. Ini kamari mah gede, lain gede ieu tapi tandukna nu gede. Tah gitu. Jadi kamari mah tandukna nu gede tah ieu domba tah, domba. Domba mah apa? Sadana ge Mbak. Yo, ka dieu yeuh. Hayang tempat ngopi mah. Nah. Dia tah ieu balong, lain laut. Mbah lama tapaan laut. Sok tuh udah mana tidak temoga tuh. Cuang di jual, diuploadkeun ke cenah. Cuang dijual karena internet. Dikirim karena naon? CNT. Lah, nya deui lain karena internet, karena YouTube. Karena JNT cenah euy. Tah ieu domba kanang domba. Domba mah gampang yang domba mah. Paling gampang ngabedakeun domba Jalu jeung bikang mah. Bikang mah tanukan. Jeung naon? Kakak brutan. Nah, tah gampang. Yo tuh imah uing. Geus 12 tahun cing di imah eta tah. Tuh, cuang kali tuh geura ngopi. Yuk bareng. Di dinya ngopi, urang nu ngopi dinya nu nempokeun asa ngopi bareng. Yuk, Bud. Ya awas.
Kamu nih budak itulah. Ostah, kepelak lah biang. Os. Os. Assalamualaikum. Mana? Woi, iya no. Mana nak Pak iya? Wah. Iya ngopi woi. Itu ya. Oke, aja lah WhatsApp. Sep. Kita pesta. Ya, mumulukna dis imah mah kieu bae. Iya kami ngareuna lah. Bujangan mah imah di dia teh. Mana asa sugema. Tuh, cau. Apa watch? Singkasaan gerak. Umum paling ngeunah lah. Di kampung si duru. Cau aya. Ada ngadar cau cenah cangkangna heula, lung cangkangna sikina. Capek lah nyalan cangkar angkat di kamar ya. Tuh mana geus menang sabarat sikit. Urung. Manuk pae hiji euy. Melotot. Terus teman. Naos lah, keun. Hayam ya. Iker ngenog ieu, sidina kieu mun keur ngenog, ieu ngleum. Hayam maya. Ini mending kena boga. Cek ningu hayam mending kena hayam, cek ningu domba mending ningu domba. Hayam, manuk. Loba lah beungar orang. Nu matak cek si Lili. Si Amang ngeplogna kieu cing cenah. Ini kayak mah batur. Sebutkeun atuh nu maneh atau nu ini maneh. Kaos kieu padahal mah imah batur. Ngan nyebutkeun mah nu kami bae lah. Iya ya, ayam ya pun asa segala aduh raos ini dia. Isuk-isuk mah teh kopi ya, paranti mata hideung ya, hideung lain berarti dicat ku urang. Tapi lantaran naon? Balas ku ngapoe ninyu cai jang kopi nguan tamu nu batak cek uso cenah ipok deui berarti kan kopi deui sok ngopi geura lah biang can asak caina pugula teu naon asak caina rek teu garang yang penting mah juruna naon cenah ipok kopi ipok ngopi dan ka dieu cenah cuang ngopi aya tempat ngopi mah di dieu macan harita geuning jangker di deket naon anu deket pasar di Horsea di dinya ayeuna mah di dieu janten teu beda ka Mang Epo ya di dieu lah sobat dalit cenah jang migdar mah jeung Mang Epo teh ngangke peupeujeuh kami rek nginjem rek nginjem eta rek nginjem naon teh bedog rek mencit domba lah teu payu dijual ka batur rek pencit bae disangsai di sate yang mencit hungkul dari jangan prekan mah itu ayo palu aja nggak mau mungkin kan eta mungkin nyate bari di jeung kami lah upah nama itu cuang disangsai isuk atau engke pageto bukan bedog ieu jelema ieu ieu mah bedogna geunan Jubu. Hah? as eta yeun iya Ngrek naon Mang eta? Eta mah naon? Ieu mah niruan. Betina eta. lain ketang lain Tah. Ieu teh orchid ieu teh ieu. Orchid, mun bahasa Inggris nama orchid cenah. Cek urang barat bae orchid. Itu santai orchid. Teh anggrek di bae ieu tah di dieu. Jadi di makam mah komplit segala aya. Komplit. Nah. Paria, ieu paria ieu. Lain ieu mah. Anggrek buahna ieu. Mun hayang anggrek mah loba lah di kami di dieu. Tuh budak keneh di leuweung di dieu mah teu kudu ka meuni-meuni. Aya orchid, aya paria, aya naon tuh. Ieu paria sagala. Aya orchid ya ieu. Anggrek. Ulan? Ieu mah tipe mun moonnya. bulan White moon.
sama apa tentang angker orkid ya jadi naon anggrek teh loba warnana loba tipena loba pisan kayak tah iya genjer segala pokoknya mah loh jinawi we imah urang mah segala aya tuh tempo cenah nyebutkeun imah batu tinggal ngobrol kana bogana ya ieu imah kami urang nu nanya mah heuh kari koplah teu hayang imah nama itu ieu mah koplah ngan kae mah nyebutkeun imah kami tah imah kami mah loba ieu di genjer tah aya kaktus aya bonsai anak budak yang saya mah dom eta naon meri di dia teh tapi anak bebek naogeun euy cenah paling rugi meuli bebek atau ngajual bebek nya hampangnya meri di kami mah di bebek rugi atipu lah lain tah ye di kami ieu sigana mah baheula ieu nana euy binih nabi baheula ngang pamit di pelakan deui cara tidak anu modarna teuing tingnya ting kasus ting bohong gedebul mandar deh jair belakang seberapa kilo kami 4 kilo ting 6 kilo adi di jeruk ya jeruk aya ada kadaka aya segala pokoknya pandangan harimau nu indah bae ieu bonsai ieu apa mahal cenah be di bonsaikeun mah iya mah batur can aya di dia mah geus jadi ieu mah di dieu mah ieu da dulurna urang Jepang da cenah bonsai mah selak belukna ti Jepang ieu teh mata orang Jepang para renek ogean di bonsai meureun ngan kami mah boro-boro ngabonsai bapak kami teu kaureun jadi ngan kami penek bae tujuh mah heeh si dulu ih tah isi dulu yang ngaranna ieu tawas pisan si dulu nya kumaha euy nya si dulu hayang hangat bae da malahan mah aya open geuning batur mah aya durukanana kebab ada sebutan teh naon api ungu lain api ungu naonnya di daerah dingin mah si duru teuing euy bahasa Sunda eta bahasa komplit Sunda mah sagala aya si duru di dieu teh di batur mah kurangan sulu ieu mah benca sulu di dieu saya nu ngaran si duru bari ieueun da hareucai teuing euy si duru itu na kata naonnya haji deui ieu mah dibuka langsung kucurkeun cokot kita iya terus apa orang nu boga naga sering di dieu orang jadi ngeplog ayeuna keur ngeplog ya jadi keun bae teu bisa dikucurkeun ogenan enak saya banyak ke alam sekarang apapun saya ngeplog jadi kemana saya kan ada 1 menit 2 menit 3 menit paling banyak 3 menit sekarang mah tidak saya berjam-jam udah mulai berani saya menampilkan karya saya yang huge spektakuler bombastik saya sudah jadi yuk kita pede lah yang penting pede masalah bagus dan tidaknya kita berpikir bagaimana tentang bagaimana keadaan di Bandung bukan begitu tapi bagaimana ada komen-komen yang bagus dan jelek juga saya tanggapi dengan serius jadi sekarang banyak yang komen pada saya ada yang bilang upload apa ini ada yang bilang oh bagus keren ada itu pokoknya komplit lah pokoknya manusia di dunia ini bermacam suku bangsa kebanyakan ada yang begini jadi ngeplog itu bang ayo karyaku saling share karena apa sekarang kata Jokowi uang adanya di apa dunia maya karena setiap orang tadi sekarang bagi saya akan memajukan bagaimana tentang YouTube atau vlog atau apa yang konten terutama konten saya akan menampilkan bagaimana kita bareng-bareng untuk menaklukkan mesin YouTube supaya bangkrut karena kita ambil duitnya kebanyakan tapi di sekitar Barenggok itu tidak ada yang banyak yang konten sekarang padahal kalau enak kalau konten saling mendukung satu sama lain saya nonton punya kamu punya teman sage share dalam komen semua itu
Jadi terus kata pakar ekonomi yang benar-benar handal juga dia religius, katanya ini zamanmu, zaman yang pernah tidak ada di kehidupanmu, ini zaman yang paling baik. Zaman internet ya. Jangan internet, jangan Zaman. bukan apa namanya, di zaman teknologi. Teknologi zaman yang paling bagus di sepanjang zaman katanya. Belum kembali ke zaman jahiliyah. Bukan ke primitif teknologi, tidak. Sekarang adalah apa namanya, jadi teknologi yang canggih, spektakuler, bombastik. Jadi siapa yang ikut, ayo andil. Untuk apa? Mengeser karya-karya kita. Dan bagaimana kita tahu tentang bagaimana tentang saya sedikit ngetabuk tapi tidak apa-apa, namanya juga konten. Ini bos, ini kebanyakan yang bingung ngamimitian ya kumaha nyeun YouTube teh sebenarnya mah. Yang Ini kuncinya naon ya sebenarnya. Kuncinya begini, kalau bikin YouTube sebetulnya banyak yang teman-teman saya bikin YouTube begitu baru beberapa 100 orang, 300 orang atau ratusan orang baru menonton, mereka sudah tidak ada menonton, tidak ada yang menonton. Oh, kesal itu ini. Menyerah di jalan. Padahal kalau kita terus lagi seperti saya ya. Sekarang sudah sedikit banyak dan yang satu adalah membuat YouTube itu, konten itu harus konsisten. Apapun karyamu sampaikan, apapun karyamu uploadkan. Jadi bahkan ada teman saya yang benar-benar dia sit down please ya. Ada teman saya yang benar-benar dia bikin konten sampai nangis karena apa? Bingung konten. Nggak usah bingung untuk pertama. Emang pertama bingung, tapi kita harus lihat yang punya orang. Kita harus begini, Banyak belajar dari orang. Banyak belajar dari orang, banyak belajar dari sendiri, terutama dari keluarga. Itu belajar sekali itu. Bahkan kita kalau nge-YouTube itu atau bikin konten itu tidak usah yang benar-benar dipilih itu ini, yang penting kita konsisten mau ngupload, jangan sampai berhenti di tengah jalan, jangan itu, tapi teruskan. Ada duitnya, jangan bicara tentang duit lah, kalau duit mah ada di bank di mana itu ini, yang penting kita berkarya. Kata Bob Sadino, orang yang rajin itu, orang yang benar-benar kaya itu bukan banyak yang uangnya, tapi banyak banyak cara, banyak perusahaannya, banyak pikirannya, karyanya itu. Jadi berkarya dulu lalu menghasilkan tiudui, bukan karena tiud tapi emang karya lagi, biarkan lagi lah. Apa itu kebahagiaan dengan uang? Paling beli kerupuk udah ada uang di kantong, beli kerupuk, beli kopi ada di teman, beli rokok minta saja. Cara bikin kopi, ada kopi yang tanpa gula. Udah mendidih. Udah mendidih itu mah udah kelihatan. Cara bikin kopi yang spektakuler. Apapun harus belajarin nih. Kopinya begini, buka dulu, jangan langsung dimasukin ke gelas, tapi buka dulu apa-apa juga tuh. Ini sini ya, jangan biar selesai ini. Taruh sini. Ada cara yang orang suka beda-beda ya. Kalau buat gambar jelema mah anu beureum, anu koneng, anu hejo, anu beureum, anu hideng, anu bodas, batur gemar kumaha jelema ge kitu. Ieu mah tentang ngobrol masalah kopi ya. Anu resep dikocek, anu henteu. Siga nama yang Mah Dharma teu tiasa resepkeun dikocek ya. Tuh. Tuh. Ini bisa di recycle nih. Kalau sini begini caranya ya. Di sini. Nah, udah banyak. Taruh di kotak. Kan. Gimana? Kamu mau apa? Kayak. Oh iya. Oh, kopi cenah aya deui, cenah gelas deui cenah. Baiklah. Enggak ada. Ngopi dulu. Ini terus satu lagi nih katanya nih. Orangnya bertiga, berempat, berlima pun apa. Ini di recycle. Di recycle ada buat apa ya? Dibuat tas, buat apa-apa bisa nih. Ini buat ngecek saja, oh ada ini. Caranya begini nih, mana cacapitnya? Nah gini ya, jadi simple saja. Taruh sini tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tengah tidak dikocek dari atas. Sudah. Terus. Yang saya penuh. Nah penuh, tidak perlu dikocek. Tidak perlu dikocek. Dari atas, kurang atas, terus. Udah. Atas. Oh. Ini nih.
Noh. Baris. Nah, yang saya lagi, yang tengah lagi. Nih. Ini ibu mah yang kayak gemul, ibu mau gemul saya. Buyur. Oh, itu tuh pakai cat sapit. Iya. Lah. Yang mah ada rosok. Jangan si batur kakek. Bagus kakek. Tapi gesideng berarti karantinanya. Siap ini begini. Ya, Cemara mau dikocek. Mau cina. Yang saya tidak. Tidak. Cepet tekar. Tadi mau kocek mau Kocek biar manis. Ibu mau ibu? Tidak, tidak. Tidak katanya. Silakan. Filosofi kopi, Bos. Kopi. Kopi bermacam-macam. Kopi Torabiko duo aya. Mun di Sunda mah anggawe topi Torabika, lain Torabiko. Aya kopi, lah pokoknya macam-macam. Cuman orang-orang Eropa Barat atau terutama orang-orang yang benar-benar tidak mengenal pabrik gula, karena pabrik gula itu ada di mana, pabrik tebu itu tanamannya apa, di mana, di Indonesia banyak tebu, jadi bikinkan gula. Orang Eropa mah, orang Amerika kalau ngopi itu tidak pakai gula, bagus sekali. Jadi orang yang biasanya anak yang kecil kalau step itu sedikit bukan kejang itu, nih mereka kasih kopi, dan kopi itu bagus sekali untuk apa, pencernaan, untuk apa. Tapi maaf tanda kutip ya, bagi yang suka gula, nggak pakai gula itu sangat bagus. Bahkan bau mulut pun pakai kopi bagus, nggak usah gosok gigi 1 minggu pun. Kalau tiap tidak gosok gigi pun 1 minggu janganlah, itu mah harus tetap aja gosok gigi buat kesehatan. Itu mah hanya bercanda saja. Jadi sebelum apa-apa minum kopi atau habis apa minum kopi nggak pakai gula, lebih bagus, spektakuler, bombastis. Itulah punya ibu, kenapa tidak dikocek biar gulanya tidak ini. Ini biar nggak, katanya biar gulanya itu nggak tahu ngarang-ngarang, nggak tahu apalah. Yang penting kita requestnya dulu. Ini Jangan dikocek. atasnya doang. Oh, Atasnya doang biar nggak ada moldnya. Nah, terus kopi bagus sekali. Kalau orang yang bau amis itu, ini taburkan aja kopi. Bahkan bau mayat pun taburkan kopi. Karena kopi itu banyak khasiatnya. Di Indonesia banyak sekali kopi, terutama di daerah yang 1000 meter dari lautan, dari laut, dataran tinggi berarti. Dataran tinggi. Seperti di sana di Cibanten, di mana itu, ini matak di sini ada kebun bohong, dulu mah kebun kopi. Karena apa? Tidak ada kopinya. Sekarang jadi kebun bohong. Karena namanya. kopinya tidak ada. Itu legendaris, itu cerita, bukan cerita tapi apa namanya? Ya, cerita nenek moyang. Kebetulan di sana ada kebun kopi. Sekarang diganti bukan kebun kopi tapi kebun bohong, karena tidak ada kopinya. Gitulah. Ya silakan di minimum, kalau kurang di maksimum kopinya. Iya, Bos. Oke, siap. Oke. Kita ngopi dulu. Nih, watch tercau. Bisa apa mah? Bahasa nu udah balik-balikan. Asap yang ngopi asap. Itu cau pada mah. Cau teh cenah mun urang mah goreng pisang cau. Hayang cau pisang. Buku pisang teh cau. Goreng pisang. Matak ditanya, pisang cau apa itu? Cobak. Cuang digoreng, muasa oge geus dibeulem. Nu beulem aya kieu nya. Bebas euy. Dibubui. Dibubui tah. Dibubui ngaranna teh. Ame teh katempo ngaranna dibubui. Ieu masak ieu mah tanu ieu. Tah. Geus lah. Wa. Simpen di dieu ya. Dieu tah. Monyet ge beukeun, boro-boro jelema. Pokok boro-boro monyet jelema ge beukeun kitu euy. Cau. Jadi pasar mah ieu kudu meuli. Di dieu mah kudu melak. Jadi mun hayang cau mah kudu itih kurih. Ngan kami mah aya tiba-tiba jadi bae. Teu kudu lila meulem cau mah da geus asak ieu. Matak di urang pisang ieu teh. Pisang mah di Jawa mah gedang, gedebong. Di pararugu dibalik-balikeun. Tah ieu ya. Ieu mah semun teh pagenen mah selalu aya di dieu. Jadi lamun lantrak lintrik neangan sari dengan neangan seuneu hurung ka dieu tah. Si Husni gawena neangan kompor hurung. Di dieu be nu aya hurung terus mah
na pagenen ting naon sunana pagenen Eta pagtunggul. tunggul pagenen sebutna. Awas pisan ya sekali dia ya tuh sebenarnya dia tah belum cau teu kudu lami Geus asak. asap. Mana daw kan? Hah? Mana daw kan? Nyadap. Iya, nu matak siapa yang nanam siapa yang dapat. Nu matak lamun hayang belum caut tuna bae tuh gasak tuh. Tuh warna ge geus. Ayeuna ieu. Dibuka engke teh, geus tiis. Kelenci. Ieu dibubui. Kelenci. Nu dibubui ya. Dibubui. Tah. Nah, pokoknya mah siap segala ge bisa ya. Hebat pokoknya mah. Oh, dading. Bener. Mata kurang kota betapa enaknya di kampung mah seperti ini, mau belum ada bakaran tidak usah pakai gas-gasan. Untuk apa gas lah, kita back to natural, back to basic, back to primitif teknologi ya. Mana orang merindukan seperti ini. Sok atuh mun aya di Jakarta atau di Bandung dudurukan kieu mau atuh sugema suluh mah berak lah nu boga meuli anglo atau pagenen sok anggot boga SS mah bawa anu suluh ti dieu berak ngabadeg suluh mah urang kota yo join us bisa calling kamu suluh berapapun gratis romantis rokok makan gratis itu nanan ogan bisa kopi sudah minum apa-apa habiskan kopinya ya. Oh, kopi di share saja lah. Itu anu lah cik atuh. Cong nyateng ke puting kamu mau ayah we cong melem ya di dia. Arep cuang sate di dia bikin sate, bikin sangsai. Sate sajalah. Karena apa? Dibakar lebih bagus, tidak pakai kimia, tidak pakai minyak. Kita bakar. Kita sudah lihat tadi domba, mau dijual tidak jadi saya. Pokoknya mau dibakar lah. Karena apa? Lapar, beteng kencot. Antrak lintik tadi neangan kompor hurung eueuh di dia aya tah. Nah, batak lang ngopi geus. Mana tuh nempo tuh? Ganti kereta. Tak boleh sia. Ieu mah petok, ieu mah teu bisa, ieu masalah jeung kita, ieu mah jangan baheula ya, ieu pesona kieu, stayeuna ya. Mister Mahdar ieu. Tuh hiji deui tuh. Tah ieu. Eueuh ena mah geus langka nu karieu. Eueuh. Aya tina kaleng, kamu boga peso. Dua-duana lain hiji-hijina tina. Petok ieu peso bedog abah iting wah teh apa teh urang. Ciwaru. Heeh. Saya tanam bontong. Lah si mah kedebu sok ka aing teh. Bontong. Lah nyawa ieu mah lain bedog ieu. Hayo Yuk. Terima kasih. Tanam usaha. Ini saya itu apa ya? Terima kasih kembali mangkok. Ya dikasih jangan diolok-olok ya. Sebentar saya ketemu lagi. Waring ada di sana, waring ada di sana. Oh, ada Ada di sana. di rumah. Bukan di sana di tempat kita ke sana. Tempat mana? Di sana Di Balong. di Balong. Di Balong. Saya mencari-cari itu. Kok iya lain dekat ya, ha? Nu hejo. Emang Iya, Lain dekat. urang ageura. emang nu si bapak baheula anu hejo dia ya. Puasa aya. Mang can iya ya. Nempo. Meureun euy. Aya lah di kia. Ih, baheula potong. Lagi mana tadi? Yang tadi beresan. Gua mah bae dia ngomong mah Kudu meuli deui. Gitu. Cenah aya di abi nu hiji nu dicana ku si Iqbal. Buating itu atuh ditinggali. Oke. Kan Arbi mesti tilang mama nanti. Iya. Yuk, dadah. Mau dibawa. Moal Si cepot. nanti saja pasti ada lah kamu suka begitu. Kok ieu pegan geus ngagahang. Lah beres ya.